Aduh, hari keur nyeri sirah meureun kuat ngab-ngaban juga kieu merasa budeg dana ceuligen. Lah. Neng, Naon, Pak? ieu geura Naon? meserkeun obat sakit kepala geura Jung. Mana Cisna? Jung nyuhunkeun ka Mama acisna, Neng. Mun. Ma, Kak, hayang Acis. Acis kanggo naon? Itu Bapak ngeureun sirah yang beli obat. Angger we ti pamajikan-pamajikan kene. Ya. Angger we pamajikan-pamajikan kene. Kobol-kobol mah untung aya ledang sapu. Sakit kepala, obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Hah? Asayan mah aneh. Bapak, Mana obatna, Neng? sakit kepala obat. Apa Bapak? Kepala ucing, Neng. Kepala Bapak ieu Bapak nyeri sirah. Jung kan itu beli obat, Bro. Baiklah. Kalau ngab-ngaban sirah. Betul geuning geus. Puisan. Untuk geus caroplokan. Berarti urang geus umuran juga kieu mah geus kolot meureun ngaranna euy. Ara sadar, Pak. Neng, Baheureun ada bae. yang lain Bapak nu ngaheureun randa, Neng. Randa ngan ngaheureun bae Bapak. Bapak tuh ngadenan. Lah nyung randana nyosor bae nya diladenan ku Bapak. Itu laganeun ka indung maneh nya Neng nya. Siapa? Henteu kata Neng, Bapak mah bager. Bapak mah paling setia ka Mama. Aduh, kalah baki beras CCTV. Geus teu indungna, anak kan. Aduh, baki heureut liwat. Nganggur deui, digawena sapoe, eureuna saminggu. Lulus nih. Bener Kang lah leuleus. Heeh nyi lah lulus pisan awak aduh. Capek. Heeh. Kumaha lamun nyaeneangan lalaki deui Kang? Keur naon? Jangan bantuan Akang usaha ami Akang teu capek. Garek. Semangat arek ayeuna mah. Digawe. Mata nih gue pak. Kadang ku berpikir untuk mencar. Tuluikeun? Itulah. Tuluikeun Kang? Tuh. Lagu sejen apa selain teh eta? Bisa na eta tadi nama. Dah, biasana ge sok kapalang nyaah. Bosen nyi. Unggal di nu hajat request eta. Di imah ngalagu eta. Bosen be. Neangan deui keur latihan ke keur di nu hajat deui. Nyanggeus atuh ari kitu mah Kang. Sok arek laguna naon ogenan. Tah kitu atuh. Kada ge akang mah diajar ngalagu. Da lain nyaan ieuh. Deh. Kagenan nyai lamun aya nu hajat rek pesen talak 3. Ka mana Kang? Kahareup. Arek kaharep ka mana? Dia lah cua ngadongeng ya. Kamari Akang mah teu milu bodoh. Kumaha kitu deh? Yo, nyai kamari ka Cipanas Kang. Heeh. Nyai teh ngojay di ditu sapopoe ngojay Kang. Eta nu anehna nama Kang. Caina teh bet panas wae. Saha anu naheuranana nya euy Kang? Eueuh nu naheur eta mah nyi. Wah mungkin Kang. Panas caina ogenan. Eueuh nyi, eueuh nu naheur eta mah langsung ti alam panas eta mah. Pinteran nya euy si alam Kang euy. Bisa naheuran cai sakitu lobana Kang. Lain si alam nyi, eta mah alam anu cai ti alam eta mah panasna, lain eueuh nu naheur eueuh. Si alam penyanyi dangdut adina Peti Peralin Kang. Lain alam eta nyi.
Palingan teuing di jalan ge mending ngarareblek Kang sing horeng teh terus we meureun-meureunnan cenah nya. Lain alam eta nyi, lain alam adina peti perak. Yeuh nyi, eta mah barina ge nu ngeblek eta mah lain haseup, kabut. Oh, kabut eta teh Kang. Terus alam saha Kang? Alam dunya eta mah lain alam adina peti perak. Ngobrol atuh ti tadi Kang. Lah. Kang. Kang. Yuk, Ya Kang, kue menang rezeki saya tuh Kang. bisa adinya. Kamera ti tetangga Kang. Wah, alhamdulillah. Sinarian nyi tetangga bager. Ya bager lah aku make kalakuan urang ka batur. Niat hade dibalesna hade. Kang. Nyai arek nanya geura Kang. Akhirnya tatanya baik kan keder. Ada sebenarnya Kang nya aku ditanya. La ilaha illallah, segala nu kitu ditanyakeun asih. Lah ieu mah muguhkeun we Kang. Nya teu Ari sih nyi kanyaha Kang mah musim-musiman. musim-musiman kumaha maksudna? Musim-musiman lamun musim tiris bae akang nyaah. Lamun musim hareudang mah gah lah bayungjang. Tuh nya habis manis sepah dibuang lalaki mah. Mata, Heureuh nyi eta yang kena enaknya. mata nih gue Pak. Ngomong deui lah. Nyi, kan dieu nyi. Naon di Kang? Asana ditepokeun ku akang nyai ti biar beurang nepi ka hareup peuting manggawe bae apa teh capek nyi. Capek ari sih Kang. Tapi kan eta mah geus kodratna awewe Kang. Pagawean awewe mah di dapur, di sumur, di kasur. Ari sih heueuh nyi, tapi lamun akang mere solusi kumaha nyi? Solusi naon Kang? Kumaha lamun akang neangan batur keur ngabantu-bantu nyai? Pembantu maksudna Kang? Lain pembantu arek di mana mayarna lamun pembantu kos nu boga duit bae. Terus naon atuh? Akang rek nambahan deui pamajikan keur ngabantu-bantu nyai ngarah ringan. Boga salaki pamikiranana meni heureut. Kawin ben di pikiran teh. Naon melong? Ieu mah kadar mere solusi, kapake jeung teu na mah nyak harep. Hatur nuhun baraya.